Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang baraya-baraya abah. Saya kararasan dinten minggu dia. Ya nuju diajar ngaraut pakitan baraya. Tuh, dikirkan sampai gini. Wayangna tuh saya. Bakalan bawa Lah ya tinggawitan bakalan. Ayeuna tos ngabentuk pakitannya barayanya. Tuh. Mungkin saya merasa sekali apa casin wintan sasi teh nama iya anu belajar iya pangitan kirang langkung opat sasih pangitannya kirang langkung opat sasih kan ayeuna tos janten nyantos tos ngawujud lah maksud abah teh kitu tah ka baraya-baraya abah anu teu biasa ngiring ka dieu geus teu naon tapi terus semangat belajar di masing-masing bumi, namun kayak di postingkannya barayanya di grup kepada suabah ketinggal gitu misalnya. Dan gitu baraya-baraya abah. Anjing. Aing mau ngomong deh. Tengetkeun Dede. Kudu kakeureut-heulat, keureut we nya. Tengetkeun eta Dede. Tuh Dede yang Dede. Ai guru mau nanya nyebut Dede nya. Enggak. Ulah belikan di ongkos. Kang Dede ulah belikan omat. Di dewe tan banting. Mulai ku Kang Eko disebut naon hari tadi. Mana we karep bahasa Gatot-Kaca swing. Suka mah. Atau terus dibentuk. Kali dinya pamit. Tuh Kang Dian mah tos bulu geus asna. Ngapikeun lah. Nya. Mau udah emang tadi halus dulu kayak digambar. Kalau gampang. Nah ieu baraya ieu, dawala ieu. Amang. Ya sadayana bakalan bala. Dewala. Bala-bala. Kayak upami dawala teh udah kayaknya sanes. Sanes. Petruk. Nah, ini kena presisi lah kiri kanannya. Tengetkeun Dede. Guru aing ngomong. Ini motor yang mau ditaikkan. Taek we. Moal Italian tadi nama mana kan? Italian. Mikir uang poe kumaha bae masakan 5. Amina coba tuh. Teh geuning 5 menit serewok. Tadi nama moal Italian jelas tuh. Kang Dede terus ngabentuk beulecan. Buleutkeun heula, Kang Dede gampil. Dah lemas sana, Dek. Dede kokod ka Dede. Kababan. Iya deh. Karena masa-masa rawan. Masarawan, abi jeung Kang Dian. Kang Dian mah sacan kantos di posting ke keutnya. Pernah abah Japri. Pernah ke Japri paling. Aya KRA. Si Amang itu soal gotong mah datang-datang berak. Aya 4 kali mandi jadi. Abi Udah ngalamun gitu mah pasti. itu mah memerlukan konsentrasi tinggi. Nyai mun tos tingkatan abi sareng Kang Dian kan wah. Lain abdi mah level Ah, lain. kaberik atau Kang Dede. Tong sok aneh-aneh wae. Aing geus apa abdi geus berat. Wah, berat. Abdi mah nya eta lah angkatan Kang Rudi sabita tahu ya. Tuh.
Kurang aja kak abdi ya. Kurang. Kirang kene. Ini kurang kapangkar kita. Kurang Ya, kapangkar. sakumaha coba di pator tala. Nah, terus saya ke diri kayak itu. Oh, Kayak itu kan. ngopos. Terserah yang kayak ngomong dia. Iya, terserah. Rapihan aja. Batunya lewala juga Arjuna serius. Saya nak sana naon kata kaca. Tadi peso abah teh keng Aslina ieu nu paling kawo ku abdi peso nu ieu. eta Antara anu ngangosna keling ieu na tah jeung sae. abdi ieu nu anu ti abah we. Di kalian lagi ngarawut Soalnya nu ti abah mah para penguai abdina diri amu pas ieu teh kudu disarep ku si pu deui. Kulah ku Amril deui. Wow. Beda tuh beda guru. abdi Mike Tyson guruna. Udah sampai di operasi plastik. Ai di bagian mata sih aya dokter Ciceno. Itu semar kudu dibawa di channel teh. Sebetulnya banu kalas. Cekang Atep. Ala akang kos na eta agung teuing. Aduh teu dirobah di kumaha. Ah terkedat tuh dambal deui we. Lebar ya. Ka dokter mata we. Gampil. Nah ya spesialisnya dia. Padahal bete geus lila itu ngarawat itu. Itu mah gitu. Rame dah. Nya ajakannya di masa itunya. Orang mau sekolah musiknya mana pas dia pas apa gitu. Mau lama eureun. Malu Asli kata seni. Oh, pas apa. Tah panginten sakitu baraya-baraya abah anu kapiatur ku abah mohon dia ngauningakeun ka grup dan klub ieu tah ieu anu leres-leres belajar tekun di dieu terus katinggal hasilna. Nah sakitu panginten ku abah yang kana bade ngiringan belajar rawat panginten katun mitun nomor WA-na ka abah. Sareng anu merjogkeun hasil gaya abah katun ngawe-awe di payun. Itu pangitan warga-warga ditutup baik ku abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sukses.